Barang bus mardi kanggon kaget sabab dina kasur teh geus aya anu ngaringkuk oray welang sagede guguling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Incu aki sareng mitra dongeng anu satia wilujeng patepang deui sareng aki dina acara Kileuksa Ngadongeng. Aki bade neraskeun hanca dongeng carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-28. Carios anu katunda harita teh Dira jeung Sabda metakeun aji sirep anu tujuanana sangkan anak Mardi tereh sare rek diganggu pikeun ngabibira anu nyicingan eta imah. Kumaha terasna ieu carios? Sumangga nyangakeun dongengna. Sanggeus Sabda mapatkeun ajianana, ti lila oge geus kadenge budak teh kerek maninya legrek. Dira kaluar tina panyemputanana dituturkeun ku Sabda. Teu laloba omong. Duanana ngabijiekeun tambang tina cangkengna raketek. Budak anu keur sarare teh ditalian palebah dadana. Terus digantungkeun di tengah kamar, tambang ditalikeun kana darurung lalangit. Dua budak anu keur sare tibra teh tinggulayun. Tapi anehna teh teu nyaring, da puguh keuna ku sirep. Hehe, pasti anu asup ka kamar ieu reuaseun nya. Yo urang kaluar. Ceuk Dira ngaharewos, bari terus ngareles blos kana liang Rusiah teh. Teu lila oge duanana geus aya di kolong ngaharenen ngadedengekeun anu aya di tengah imah. Ari Mardi jeung pamajikanana kadenge keneh ngobrol. Anu dicaritakeunana teh perkara beja ti batur anu nerangkeun yen di dinya loba jurig jeung siluman cenah. Mardi satengah nangtang magarkeun teh moal sieun sarta sanggup newak siluman. Sombong jelema teh euy. Keun antep engke urang ayonan ku dewek. Heueuh, teu geurah hees atuh nya. Moal lila oge arasup ka kamarna. Taksiran Sabda teu nyalahan. Anakna anu dua deui anu geus galede carengkat bebeja ka indungna tunuh cenah. Ku indungna dititah sare sakamar jeung adina anu dua teh sabab memang kamarna lega. Barang bus ka kamar, koceak aya nu ngajerit. Aw! Gacleung luncat deui ka tengah imah. Panon buncelik leungeunna ngeleper. Nya puguh Mardi jeung pamajikanana reuaseun pisan. Aya naon euy? Aya naon? Itu Pak, aya anu ngagantung. Bari nunjuk curugna nepi ka bentik. Mardi asup ka kamar, barang breh anakna anu dua geus ayun-ayunan dina tambang. Bari anger sare tibra, kerekna kadenge nyegrek patembalan. Masya Allah, ieu teh pagawean saha? Mardi colohok. Tah Kang Mardi, karek sapeuting geus kieu yeuh. Kumaha atuh? Matak oge ulah sok sombong teuing. Geuning enyaan loba anu aneh yuh. Pamajikanana mimiti seber sarta sadar yen salakina rada suaban dina nyarita. Ulah hariwang, ieu mah pagawean cetek atuh. Babari, pegatkeun we tambangna. Beres. Mardi numbung eleh gancang mansat kana ranjang, terus ngalaan tambang anu nalian anakna. Dibantuan ku anakna anu geus galede. Teu lila oge anakna anu dua geus turun deui. Anehna teh anger sare tibra. Heran, pagawean sahanya? Kapan di imah batur iwal ti urang sakulawarga? Pagawean jurig meureun. Da ari jelema mah. Saha jelemana? Heueuh, pasti pagawean jin. Tapi tong sieun. Sok we rek sare mah. Keun akang rek ngajaga. Bisi aya deui jin anu ngaganggu. Nah, asana teh make kudu eleh ku jin. Omongan Mardi teh kadengeun ku Dira jeung Sabda.
anu caricing di kolong. Duanana nyerengeh bari jeung jengkel. Hayang geura nyoba kana wawanen Mardi. Ari anakna tinggoledag ngagoler dina kasur, bari jeung hate mah rada keung. Sabab karek oge datang geus diganggu ku nu araneh. Komo engke lamun geus lila meureun leuwih parna kitu cek pikirna. Tapi kulantaran dihatean ku bapana, barudakna oge kabawakeun wani. Kang Mardi, geus peuting ieu teh. Hayu urang ka kamar, urang sare. Lah keheula, rek nungguan datang najin. Penasaran akang mah, jiga kumaha jin anu cicing di imah ieu teh. Hi, ngomong teh ka mana bae, kumaha mun datang. Nyakeun bae atuh datang mah, apan akang hayang tepung. Nya kajeun atuh ari kitu mah. Tapi hayu nungguanana di kamar bari guguleran. Pamajikanana maksa leungeun Mardi dibetot diajak ka kamar. Atuh Mardi teh nurut. Samemeh asup ka jero. Sabda anu ngadengekeun ti kolong gancang mapatkeun ajianana. Metakeun ilmu siluman nyipta sato pikasieuneun sina ngarengkol dina kasur anu rek disarean ku Mardi. Barang bus Mardi kangon, gebeg, kaget kabida-bina. Sabab dina kasur teh geus aya anu ngaringkuk. Oray welang sagede guguling, tapi buntet ukur sadeupa. Tulung! Gabrug pamajikan Mardi ngarontok terus nangkep pageuh ka salakina. Awakna ngadegdeg bakat kusieun, panonna buncelik, bulu pundukna ting puringkak muriding. Mardi oge colohok nenyo kitu mah. Masya Allah, oray naon eta. Hi, nah aneh teuing. Teu puguh hulu buntutna. Matak oge ulah sombong, Kang Mardi. Hi, hayu urang kaluar, sieun, hayu. Nya hayu. Mardi jeung pamajikanana bari jil deui ti kamar, maksudna rek diuk deui di tengah imah. Tapi barang rek gek diuk dina kursi. Celeg, kursi teh kabeh eusian ku makhluk aneh. Kawas monyet, tapi buluna panjang pikasieuneun. Disarada ting jaruit. Jadol, setan teh. Naon eta teh hah? Mardi sieuneun pisan nenyo kitu mah, sabab jelung-jelang teu kanyahoan datangna. Mardi jeung pamajikanana mundur, terus ngadeuketan ka kamar anu dieusian ku anakna. Bareng jeung kitu, anakna anu can sare ting korejat hudang, nyalampeurkeun ka kolotna, maruntang bakat kusieun deui. Kaayaan di imah jadi geuman, di luar kadenge sora anjing babaung, dibarung ku angin anu ngaguruh. Keur kitu, pas damar teh parareum kabeh. Atuh kulawarga Mardi teh gugup dibere kitu mah. Mardi anu tadina sombong nangtang jurig teh ayeuna mah sepa teu bisa nanaon. Kang Mardi, kumaha ieu teh atuh? Hi, sieun kuring mah, sieun. Tenang, ulah gugup. Kalanan, tenang heula. Kumaha barudak? Nam kumpul di kamar, bari nungguan budak sakalian. Poek, Pak. Poek. Lah, sok we maju, lalaunan, bari rarampa. Sarerea muru ka kamar, leungeunna uyup ayap neangan lawang, da puguh poek meuni meredong. Akhirna blus ka jero kamar, pamajikan Mardi gura-giru muru anakna anu keur sare tibra. Angkohna mah rek dikeukepan melang bisi kumaonnam. Tapi barang goledag ngagoler, terus leungeunna ngaragamang ka anakna, gebeg ngarenjag, kaget kabina-bina sabab anakna teh buluan, mani lemes paranjang. Terus disasar nepi ka handap, kabeh buluan atuh koceak ngajerit deui. Tulung! Korejat hudang deui, awakna ngadegdeg panon buncelik. Haya naon, Mak? Haya naon eta teh? Budak buluan mani panjang. Kemana wae maneh mangomong teh? Mana? Mardi teu percayaeun. Terus manehna oge uyup ayap kana kasur neangan anakna. Tapi barang karampa nyawe empuk ku buuk. Disasar teh mani lemes. Dipapai ka luhur, ka handap, kabeh buluan.
Gebeg Mardi ngarenjag. Gancang cengkat, terus uyup ayap kana saku piyama. Gurehel aya kayu api, cekes, gur hurung. Barang breh, anakna anu tadi ngarengkol dina kasur teh, eueuh anu aya iwati anjing gede, buluna jabrig, keur hees bari kerek pikasieuneun. Wow! Hei, hei. Tulung, tulung. Kaayaan di imah ngadadak jadi gandeng. Mardi bingung sabab anakna jadi eueuh nu aya kari anjing. Manehna teu bisa nanaon geus nenyok kitu mah. Magar bisa newak jin teh buktina mah kalah soak. Keur kitu cakakak aya nu seuri, sorana agem handaruan. Mardi sakulawarga tambah soak, kabeh oge ngadegdeg. Eueuh anu kuat ngayonan. Mardi bingung nu taya papadana, sabab anakna anu dua robah jadi anjing gede. Ari anakna teuing ka mana, keur kitu teh kadenge sora-sora aneh, ting cirihil, ting jeureuleu, malah aya anu oa-oaan jiga orok, ngan kabeh oge geueuman pikasieuneun. Tungtungna Mardi teh ngajak kaluar, bring sarerea init muru lawang tepas, barang geus aya di buruan, rada remeng-remeng da langit lenglang. Pamajikan Mardi soak, ngadegdeg nepi ka ngompolan maneh. Mardi beuki bingung, kudu kumaha ngungkulanana, ret ka kenca, ret ka katuhu, anakna ngan aya dua, anu gede wungkul, gebeg, ruas, inget kanu leutik. Aduh, kumaha barudak? Ya Allah, kemana barudak? Cokot Kang, apan barudak di kamar kene? Aduh, ieu mah yeuh, matak bingung. Mardi teh da melang ka budak, kapaksa asup deui ka imah. Kebat muru ka kamar, tapi barang rek dipangku, da beda karasana. Lain budak tapi sato, kapaksa mundur deui bari jeung ratuk jajantung, kesang tiis nyorolok. Aduh, kudu kumaha ari geus kieu? Kamarana ari barudak? Keur kitu kadenge sada budak ceurik di kamar anu sejen. Mardi mani curingak. Teu sirikna ngajleng bijil ka kamar eta. Blus ka kamar, tapi sarua poek mani merdong. Jep, sora budak anu ceurik teh jempe, cikikik aya nu seuri ngajeureuleu. Rengkog Mardi mundur deui. Beungeutna asa ngaheab panas. Jajantung wuwuh ratug, samar polah, samar rampa, melangka anak anu dua, tapi can kanyahoan teuing di mana ayana. Aya deui sora budak, ngan teuing di mana ayana. Mardi curingak, rara tereret, luak liuk di barung ku ratuk jajantung. Kadenge sora budak di pawon, belecet ka pawon, jedak neungar tihang, tarangna mani asa dibentur ku linggis. Aduh, tihang edan sia, ngahalangan ka aing. Kadenge deui sora budak di pawon, Mardi lumpat tururusuhan, barang depi ka pawon, jegug. Sada anjing gede. Wow, wah, anjing gelo. Mardi mundur deui, awakna ngadegdeg, tuurna ngarorodcot. Mardi beuki bingung, kamananya kudu init, ka anak kacida melangna, tapi di jero imah poek mani merdong, jabacan apal pisan, kana seluk beluk di eta imah. Aduh, kudu kumaha aing ieu? Kamana ari budak? Cek Mardi bari alak ilik, tapi eueuh anu katenyo sabab poek mani merdong. Sabot kitu, blig, kadenge aya nu leumpang di pipir imah. Sakapeung kadenge aya nu leumpang di tengah imah deui. Oreng dira jeung sabda, mangkuan budak ti kamar dibawaan ka kolong. Geus beres terus silih harewosan. Cokop, keur peuting ieu mah euy. Ieu budak ringkus di dieu. Nya, bener. Hayu urang init heula.
Urang lapor ka Kang Gorda. Sabab moal bisa digawe ari kieu carana mah. Nya bener. Hayu. Harita keneh dirajeng sabda teh barijil ti kolong. Ninggalkeun dua budak anu geus diringkus. Jeleng kereles teuing ka mana. Sarta teu kanyahoan ku Mardi jeung kulawargana sabab kacida poekna. Sedangkan Mardi masih keneh bingung di dapur. Talag tolog teu apal jalan. Terus lempang bari uyup ayap neangan pamuntangan. Teu beda jeung anu lolong. Jedak deui tarangna ngadupak lomari. Atuh ngagerung bakat ku nyeri. Mardi aduh-aduhan terus lempang deui. Keur kitu pamajikanana gera-gero sabab sieuneun cicing wae di luar mah. Mardi terus lempang bari jeung totolonyongan. Sabab sirah jadi lieur. Ngan harita mah kaayaan anu pikasieun geus eueuh. Sora anjing jeung angin anu ngaguruh teu kanyahoan simpena. Reg Mardi eureun di tengah imah, leungeunna uyup ayap deui kana sakuna. Gorehel kayu api, cekes gur hurung. Atuh berai di imah teu caang. Terus nyeungeut deui damar, ngebrak deui kawas tadi. Mardi rarat-reret, sato araneh nu tadi diuk dina kursi teh, kabayangkeun keneh, tapi ayeuna mah geus eueuh. Jadol teh. Kayak kieu mah aing teh katipu ku tetenjoan sorangan. Da geuning eueuh naon. Setan teh aya-aya wae ngaheureuyan ka aing. Keur kitu pamajikanana jeung anakna anu dua arasup deui ka imah. Lantaran nenyo damar geus hurung deui. Di tengah imah caang, gek dariuk dina kursi, katara beungeutna sepa. Mana budak, Kang? Can diteang. Hayu ayeuna urang tempo ka kamar. Mardi muru ka kamar anakna dituturkeun ku pamajikanana. Baranggok ngajenghok kabeh oge sabab anakna anu dua teu kapanggih geus teu aya dina tempatna. Cilaka. Budak teh eueuh. Aduh, Gusti. Nah, kemana si Ujang teh? Kemana? Indungna reuwas terus rawah riwih ceurik cipanona menuju. Nenyo kaayaan kitu, Mardi teh beuki sedih. Lantaran geus der kajadian kitu mah teu bisa nanaon. Iwal tingah ulang bari jeung bingung. Tapi lila-lila pok ngomong deui. Hei Jang, ulah ngahuleng wae. Bantuan neangan adi maneh. Hayu urang teangan ka kamar sejen. Salegana oge imah, piraku teu kapanggih. Anakna dua nurut terus nareangan adina anu leungit. Saban kamar ditempoan, kolong ranjang ditoong, tukangeun lomari diilikan. Malah mah terus ka dapur, kacai, kapipir imah, tapi weleh teu kapanggih. Indungna mah geus ngangkaung bae ceurik gera-gero sasambat ka anakna anu leungit. Anu akhirna parat nepi ka isuk teu bisa sare. Neangan budak anu dua kalah kacape kapanggih mah henteu. Brai beurang, Mardi jeung kulawarga ngariung di tepas. Katara beungeutna sarpa bakat ku cape jeung kurang sare. Kumaha ari geus kieu, Kang Mardi? Nya duka teuing atuh. Tanyana bakal kieu jadina. Mana horeng bener beja ti batur teh. Ieu imah kacida sanget nah. Karek oge sapeuting geus kieu ieu. Kumaha lamun geus sabulan? Jigana lamun terus cicing di dieu, urang bakal cilaka, Mak. Ulah ka mana bae nyarita teh. Ieu kumaha budak? Nah moal diteangan? Kek tenang, urang minta tulung ka Pak RT. Harita keneh Mardi teh init lempang gagancangan ngajugjug ka imah Pak RT. Baranggok nepi Pak RT keur menerkeun carangka rek ngarit cenah. Barang kadatangan Mardi mani curing hak. Aya naon Jang Mardi? Pak RT, abdi tolongan. Budak anu laleutek, duanana leungit. Hehe, sok model. Moalnya aya budak leungit. Panti beurang keneh oge babarengan lin. Pak RT teu percayaeun. Punten Pak RT, abdi teh kacida bingungna. Teka harti ku abdi oge. Sabab budak teh keur sare di kamar. Tapi naha bet bisa ngaleungit.
Kumaha tuh? Nya eta, abdi oge apan bingung. Tulungan atuh Pak RT. Pak RT ngahulang. Tadi nama geus hoream nguruskeun nu kitu teh. Asa bosen sabab eueuh eureuna. Tapi ras kana kawajiban jeung karunya Kamardi deui. Nya akhirna mah kapaksa nurut. Jul weh carangka mah teu dituluykeun, pok ngomong. Nya ayu atuh Jang, urang teangan. Tapi kudu ngabejan batur, ngarah loba anu mantuan. Hatur nuhun Pak RT. Geus kitu mah beral duanana leumpang deui meme indit ka Imah Mardi. Pak RT teh nyamperan heula tatangga anu aya keneh di imah. Sabab sawareh mah geus arindit ka pagawean masing-masing. Nya meunang genepan, terus indit ngajugjug ka Imah Mardi. Datang-datang teh teu laloba catur deui. Terus baya digarawe, ngabrik kaayaan di sabudeureun imah, neangan budak anu dua. Sawareh di jero imah, lolobana mah di luar. Barang keur jongjonna neangan, budak anu dua teh lilir, tapi rek hudang teu bisa lantaran leungeun jeung sukuna diringkus. Atuh careurik budak teh bari jeung emak-emaan. Batur, sada budak ceurik euy. Di mananya? Sada di kolong Pak RT. Teang ka kolong euy. Sok duaan asup. Duaan moncor ka kolong. Mardi melong bari kerung. Kumanehna asa teu kaharti. Moalnya anakna bet los-los ka kolong imah. Apan sidik sore teh ngagoler di kamar. Tapi kenyataan jadi saksi. Budak anu dua teh kapanggih keur ngagoler di kolong. Kahalangan ku tatapakan. Gancang dipayang dibawa keluar, barang breh maniku yumut budak teh, baju jeung buukna kalotor. Masya Allah, Ujang, anak bapak, nah habet sare di kolong. Aneh euy, tepi kaki nya, nah saha anu mindahkeunana, moalnya barudak sare di kolong, pasti jin, ieu mah. Pak RT, tema salah saurang. Mardi jeung pamajikanana kacida atau heunana. Lantaran anakna anu dua kapanggih deui dina kaayaan salamet. Harita keneh pada mangku, terus diupahan dibebenjokeun. Sarta terus dimandian da kalotor. Bajuna oge disalinan. Hatur nuhun Pak RT. Ngan abdi jadi heran. Kunaon budak tebet aya di kolong imah? Cek mang oge Jang. Sing waspada di imah ieu mah loba nu aneh. Tah, ieu buktina ieu. Leres Pak RT, ku abdi kasaksi pisan. Dina kasur aya orai buntet. Aya anjing badag, jeung aya monyet anu buluna panjang. Aneh Pak RT. Teka hartiku pikir, teka hontalku akal. Nya, kade matak oge. Pek atuh. Dayeuna mah geus aman. Mang rek ngarit ieu teh, teu boga jukut. Ceuk Pak RT, teu pati betaheun cicing di dinya teh sabab loba kasieun. Nenyo Pak RT balik mah anu sejen oge nuturkeun atuh bubar kabeh harita teh. Kari Mardi sakulawarga ngariung di tepas bari mikiran eta kejadian. Cag punah heula. Kacaturkeun di tempat sejen. Harita teh Dira jeung Sabda lelempang duaan muru ka hiji tempat. Taya deui iwal ti sisi walungan deukeut tangkal Kiara teh. Geus matuh nya di dinya tempat tepungna Dira jeung Ki Gorda. Malah harita oge Ki Gorda geus nungguan panonna molotot biasa amek-amekan. Belegug sia mah Dira, kunaon kakara datang hah? Hampura Kang, kuring jeung Sabda nitenan heula nu boga imah. Sabab lamun teu kitu
hese nangtukeun pagawean saterusna. Ayeuna kakara bisa ka dieu. Hampura, Kang. Hampura. Aing kesel nungguan dulu. Aing geus bosen dicarikan ku guru. Ayeuna dengekeun ku sia duaan. Aing teu hayang ngadenge yen aya anu nyicingan di imah eta. Aing mah nyaho kosong we. Lamun imah geus kosong, jalankeun tugas maraneh sing bener. Jig init deui. Tong lila di dieu. Mangkeluk anu kumawani cicing di imah eta singkahkeun kumaha bae carana. Lamun teu ngagugu, podaran tong asa-asa. Eueuh waktu deui keur ngoconan. Kaharti ku sia, dira Ki Gorda molotot bari kekerot. Kaharti Kang, kaharti. Geus ngomong kitu mah dira jeung sabda arindit deui ngajugjug ka imah Udawa rek nyingkahkeun Mardi jeung kulawargana. Harita teh panon poe geus lingsir ngulon. Lembur Banjar Turi karasa tenang. Ku sabana geus tentrem deui. Pak RT digawe sakumaha biasana. Geus ampir poho kana kajadian anu tumiba ka kulawarga Udawa. Tapi lalakon anu lumangsung di imah Udawa can rengse. Dira jeung sabda geus nepi ka sisi lembur, duanana ngagedik leumpang gancang. Leok mengkol kanu suni, reg duanana eureun heula. Nyumput di nurungpun, ari nangtung deui geus make tergos, buni teu kaciri beungeut, anu tembong teh ngan ukur panon 2 jeung molotot deui. Kumaha rencana urang, sabda? Dewek mah bosen dicarikan wae, dira. Kaya kieu mah, moal tentrem digawe teh. Loba gagal euy, capek gawe, teu kapake, loba dicarikan kudunungan. Tah, ayeuna ulah gagal deui. Sakali unggah kudu beres. Nya, satuju dewek oge. Hayu atuh, gancangan. Duanana laleumpang deui rusuh. Bus kalawang pakarangan langsung muruk ka tepas. Barang geus nepi, kalacat unggah brug. Leumpang ditepas jiga anu ngahaja ditenjerag-tenjeragkeun. Bus ka tengah imah, kasampak teh aya budak duaan keur arulin ngome anak ucing. Mardi keur beberes di dapur, memener tempat parabot. Anakna nu gede, aya nu nimba jeung aya oge anu keur sasapu. Sedengkeun pamajikan Mardi keur ngagoreng sampe. Tah cokot budak, balangkeun ka pawon, sabda. Ceuk dira bari nunjuk ka budak anu keur ulin. Sabda ngagugu, giriwil budak teh dijingjing. Dicekelan pundukna, aktu budak teh ngoceak, suku jeung leungeunna roroesan, lanceukna gogorowokan ka bapana. Mardi ngajenghok kaget gancang muru ka tengah imah, gok tepung jeung semah duaan. Gebeg ngarenjag kaget nenyo anakna dijingjing teh. Saha anjeun teh? Nah aku mawani unggah ka imah aing. Heh, jelema. Aing ngomong ngan sakali ieu, moal aya kadua kalina sia. Sia kudu buru-buru incah ti ieu imah. Teu meunang sakali-kali deui nincak ka dieu. Kajaba lamun geus bosen hirup. Hayo, bawa kulawarga sia init ti ieu imah. Ceuk dira leungeunna nunjuk ka buruan. Hahar, naon urusanana? Nah bet pipilueun kana urusan batur. Mardi teu sukaeun dikitukeun teh. Manehna ambek terus nulak cangkeng bari molotot. Ari dira teu ngomong deui, ukur mere isyarat ka sabda. Sabda oge sarua teu ngomong deui. Kalawang budak anu tadi dijingjing teh dialungkeun ka Mardi, kalayang bek kana dadana. Budak teu kungsi ngomong, kalah terus kapaehan. Untung karawel ku bapana teu kungsi ngagebut ka handap. Jelema, aing gengan ngomong sakali ayeuna wungkul ieu. Dengekeun ku sia. Lamun hayang salamet,
tinggalkeun imah ieu. Hayo, indit. Mardi teu wani ngomong ayeuna mah. Terus mayang anakna dibawa ka pawon. Tapi dirajeng sabda nuturkeun duanana amakeun pisan. Sabab Mardi jiga-jiga rek ngalawan. Rek naon nutur-nutur ka aing. Koplok, warah euy. Sabda, tong diantep. Keun ku dewek. Sabda ngaragamang kana piring seng. Teu ngomong deui, hiu dibalangkeun ka Mardi. Tapi kangahiung bang baraan. Bek kana iga burungna. Aduh, ampun. Rampayak bru Mardi rubuh. Teu kuat teu nangtung sabab iga burung asa potong. Anakna anu dipangku ngagubrag terus ngagoler hareupeunana. Keur kitu jol anakna anu tas nimba. Barang nyoba panangarumpuyuk kitu nyel ambek. Kop kana halu hiuk dibabukeun ka dira jeung sabda anu keur nangtung ngarendeng. Tapi kep halu ditewak ku dira ari suku sabda ngajelepung kana dada budak. Heat cekuk. Aduh. Kebru budak teh namru. Muringis nahan ka nyeri dina dada. Rek ceurik teu bisa kedal. Dadana eungap ngamekan oge hese. Ujang Nyai sareng mitra sadaya. Dongeng dinten ieu urang cekapkeun sakitu heula nya. Insyaallah kapayun urang teraskeun deui. Kumaha nasib Mardi anu keur disiksa ku dira jeung sabda antos waleranana dina carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-30. Sakitu anu kapihatur permios cak.